Allah ngalanjutkeun wahyuna ka Kangjeng Nabi patali jeung pembangunan masjid nu hiji masjid teh la masjidun ussisa ala taqwa min awwalin Masjid Quba. Kedua mah masjid nu awal dicaritakeun walladzina takhayyu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman jaa liman haraballah wa rasul masjid dirar. Allah ngejelaskeun tentang karakter nu mangabangun. Masya Allah. Ari Masjid Quba mah dibangun ku Kangjeng Nabi beserta para mukminin atawa dibangun ku para mukminin atas perintah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Diror dibangun ke ku para kufar, para munafik. Oh, kan? Ya Allah, ya Rabb. Dijelaskan ke Gusti Allah tentang pembangunan Masjid Quba, tentang pembangunan Masjid Diror. Abe jelas jang manusia setelah Kangjeng, setelah sahabat, setelah tabi'in, setelah atbat tabi'in, setelah zaman kejayaan Islam, sampai Islam terpuruk, sampai jaya deui terpuruk kembali sampai saiki dereng minyak mani lah mengkono Islam. Tapi ulah kaget, Allah Maha Kawasa. Acan kafir merajalela anu gua beneran, Islam bakal jaya heula. Di mana-mana ke berbicara Islam, di mana-mana berbicara Islam, engke jadi satu suara bakal menyak deui Islam teh. Ayeuna bae Amerika kewalahan, Soviet kewalahan, dua di negara di dunia teh, siji Amerika atas nama Kristen, dua Soviet atas nama komunis, nu katiluna Islam atas nama Mekah. Nah, tilu we di dunia teh perseteruan teh terus-terusan tilu. Urang geus nyaho ayeuna Palestina hancur-hancuran, Amerika lah, Yahudi hiji kadinya. Terus Uzbekistan hancur ku komunis, termasuk di urang hampir asup komunis tapi ditangtayungan ku Gusti Allah. Kristen asup masih ditangtayungan. Kamari di Beleman di Cina buat di Baleman jelema di Rohingya dan sebagainya. Tapi tunggu tanggal mainnya kuari sabar ribu nu konyet. Corona ngamuk. Masya Allah. Walaupun berbagai komentar ialah virus corona asli tina hewan-hewan, di sisi lain anu mengomentari ieu mah lain virus, sebab senjata pemusnah bocor. Jangan hantem mukminin muslim negara-negara Islam bocor ti heula, bunuh diri. Terserah urang mah sekedar ngadengekeun komentar-komentar padahal setahun sebelumnya telah terketahui. Sebulan sebelum bocor besar-besaran Prabowo geus ngabejaan. Deuk kumaha deui? Prabowo geus ngabejaan, hati-hati. Ya, matak dipermasalahkeun pulau tunanetra. Aduh sia cicing bae goblok. Masya Allah bermain kabeh
kuari berita nu ka urang mah nu pae hanya 500 sekian, anu masih kena geter-geter 2.500, padahal lain sakitu asli nama ribu juta bisa janggakeun sadaya-daya. Sebab kula kan nyarita di Cina ya seorang waliullah anu urut pembisnis besar, kenalnya nak Habib Lutfi, kenal ke para ulama-ulama sedunia. Mun orang datang ke dinya nyana geus dari mana? Di Indonesia, kenal sama anu, kenal sama nyana nyaho. Padahal teu pernah ka mana-mana. Ketika terjadi pembakaran di Ugur. Bakana aing ngileuk ka sia-sia nyaho henteu. Bodoh sia. Nggak nyawa emang bodoh bae sih mah. Tah, eta dibeleuman ya sukeun kapan kalian sahanu teu ngerihat teh bangsa sadunia, bangsa muslimin muslimat beragama Islam ngerihat tuh kabeh ge teu berdaya kan. Ente makan teu nyaho ketika KTT kamari. Gimana KTT kamari? Ayo. Jauh aja nama. Ya Allah ya Rabb, dipimpin ke Malaysia, berarti di mana? Kuala Lumpur. Tuh ya, pembahasan pertama penganiayaan Muslim Cina dibahas. Ada apa sih dibalik tidak pembahasan? Maka 50 sekian negara anu hadir cuma 20 negara, sebab materina di makalah tersebut geus terketahui yang akan dibahas ini. Oh, berarti iya urusannya kemanusiaan luar daripada agama. Teu hadir Pakistan tidak hadir, ya tidak hadir, ya Yaman tidak hadir, kemudian atuh aya nama Iran tidak hadir, ya termasuk Indonesia tidak hadir. Ya teu hadir. Jadi forum tidak memenuhi. Karena tidak memenuhi sebab kurang daripada 50%. Bantut gimana? Lo dibahas Yaman, lo dibahas Suriah. Itu makan urusan Amerika. Tapi ketika pembahasan tentang penganiayaan Muslim di Cina, di Rohingya, mana Rohingya sih? Itu. Mana? Bukan. Siapa jangan dengan keetek doang. Hah? Kan dia urusan nah. Untuk apa kita membela orang-orang yang titik. Dan kenapa dia tidak dibela? Dan kenapa tidak pernah ada jawaban. Sedangkan secara kemanusiaan orang jelema, tapi lamun dibawa ke arah agama, jelema teu wauh ka Allah emang jelema. Nah, karena tidak akan dibahas, kurang memenuhi. Nah, hebat tinggal hebat mah hadir. Tapi karena tidak memenuhi forum, aing mana ngaji. Ya, selanan segitu bae. Nah, iya urusan ada langsung azab di Allah Subhanahu wa taala. Nah, ieu mah carita baheula. Carita tentang kitu Masjid Kuba jeung Masjid Piro. Bahasana babari nginah tapi hese. Kumaha sih cenah kitu? Eta hese gerage. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin haw. Ayat 2 pembangunan hiji man assasa bunyanahu ala taqwa, nomor kedua man assasa bunyanahu ala syafa jurufin, kan diawali ku Hamzah mah istifham mananya nanya mah kudu nucannya hok nu ditanyakeunana ieu mah geus nyaho, lamun geus nyaho berarti istifhamna mengkol jadi takkok riri ceuk ahli ma'ani, tinggal ngaheukeun doang. Urang kuari nyaho bahwa sarwiti gelis jasa
di Cikupa teh aya ngaran Sarwiti geulis jasa orang pasar waharata dah urang kan geus jaho Sarwiti geulis tenar di mana-mana haji urang ngobrol kan Sarwiti mah geulis kan nanya tapi geus jaho atuh kan aya nanya mah aya Sarwiti geulis tante tah kitu kuduna ieu mah kalain Sarwiti geulis kan atuh kan tinggal ngaeukeun doang tuh kan tuh itu nyaho kependi nyaho jore kan tuh tinggal ngaheukeun doang jadi takriri ngaranna nu kos kitu teh tah takriri ngaheukeun doang tuh kan kurang lamun geus nyaho lain nanya tapi bentuk pertanyaan takriri cek ahli mahani amzana mengkol nah kuari urang nanyakeun ari 10 jeung hiji jeung 5 gedean 10 kan atuh nyahoun budak leutik ge nyahoun kajian ku kumaha aya bola beuleud kan ih sia manu kos kitu ditanyakeun teuh eta takriri teuh nya urang selalu pertanyaan nanyakeun bupati nanyakeun gubernur asli apa takririna dideuleu ku urang tina sia kalam ieu ge bangunan masjid nu hiji masjid Kuba nu hiji masjid Dirot geus nyaho ieu mah pembangunan teh pembangunan jelema mukmin ieu mah pembangunan teh pembangunan jelema kafir atuh geus nyaho geus dijelaskeun tadi berarti kan nu hiji bagus nu hiji jorek dipertanyakeun nu bagus nu mana atuh lain nanyakeun nu takriri atuh bagusan Kuba lah tinggal takriri naon tak Hamzahna medakeun kana takriri gaji Hamzah bae angel Hamzah doang eta sakitu ge ku make Sunda bae teu make Arabna mah aku lagi poho puguh